Posisinya hari ini masih tetap di Leuweung. Terus aya oge anu naon cek istilah nama membagong make parabot anu urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisinya hari ini masih tetap di Leuweung. Di kesempatan ieu abi saeutik carita tentang kehidupan anu kejadian tadinya. Soalnya ieu teh cerita sering kejadian tapi banyak cerita anu nya menyenangkan. Terus aya oge anu naon cek istilah nama membagongkan cenah. Jadi ceritana teh kamari teh abi teh gawe da biasana ge kitu nya sok gawe lah diajak gawe dititah gawe ku batur nyari gawe teh mungkin mawa parabot. Nah terus mungkin poe kamari si babaturan gawe teh poho parabot urut gawe teh ngagoler gitunya di pipir pagawean. Nah terus pas poe tadi urang gawe orang naon teu mariksa barang, teu mariksa parabot anu kamari gitunya. Nah pas tiba-tiba urang geus keur gawe katempo di nu gawe nu sabelah eta jalma teh make parabot anu urang. Nah cek urang teh kok itu siga parabot urang. Nah didinya teh urang teh bingungna kumaha di antara ditanyakeun sareng henteu. Nah terus kusababna butuh nya orang ngawani-wanikeun manehnya, orang nanyakeun gitunya sambil orangnya punten ya sateu acana punten sora abi teh kieu tadi teh siga nganggo parabot anu abi gitunya. Tapi alhamdulillah eta si bapak memang bener anjeunna mendak cenah tina pipir bangunan gitu tah ku anjeunna teras dipasikeun alhamdulillah gitu kan. Tah cuman kebanyakan lamun abi gawe terus nyandak parabot terus parabotna tinggalin gitu kan pas ditanyakeun teh duka tak eta nu kitu tapi nyantena naon sih gitu kan. Yang penting abi tiasa meser deui aya rezekina. Hatur nuhun bapaknya, hatur nuhun pisan gitu. Mudah-mudahan kebaikan bapak salamina terus jadi orang baik. Oke bapak, siap.